Salajengna penjelasan surat Shad ayat ke-24. Qala ayat 24 tapi anu tungtungna wa inna katsiran minal khulatai la yabghi ba'duhum ala ba'di illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum. Anu eta tarjamahna jeung sanyana kalolobaan dina kerjasama dina persyarikatan sok aya wae sabagian jalma ngalicikan sabagian anu sejen. Ilal ladina amanu wa amilus solihat kajaba lamun eta anggota persyarikatan teh jalma-jalmana ariman tur saroleh wa qalilum mahum tapi mung saeutik kerjasama persyarikatan anu sok jujur. Tak jadi dina ieu teh kieu urang teh dibejaan ku Gusti Allah teh sing hati-hati dina kerjasama, sing hati-hati dina persyarikatan. Urang make contoh kerjasama usaha anu saurang upamana tukang memproduksi barang, nu saurang nu sok meserna nu balanya keur dagangkeun deui. Tah eta teh loba pisan kajadian kitu anu memproduksi ditipu ku anu balanya ku pedagang gitu, ditipu nganyuk tapi teu mayar gitu. Tah sok loba pisan tina kerjasama gitu. Lamun dina perkumpulan kerjasama waktu gawena babarengan ai palebah untung palebah panen kunyalira gitu. Ari capekna babarengan kerjasama ai palebah untung kunyalira licik gitu. Aya deui mungkin gitu ari waktu digawe nama mung tara miluan tapi palebah aya untung palebah panen hayang milu untung. Tah eta teh licik gitu. Jadi aranjeun kade dina persyarikatan manaon persyarikatan naon? Contoh deui aya perkumpulan arisan. Ai waktu meunangna mah sumanget, ai keur waktu mayaranana mung hare-hare. Jadi ngarugikeun ka anu sejen. Aya deui mungkin seperti sok ngumpulkeun cenah paket-paket keker lebaran. Kumpulkeun ai waktuna lebaran teu aya kabur duitna beak gitu. Nya kitu deui perusahaan ieu invest. Waktu investasina mah meuni sumanget ditagihan. Ai geus waktu untung tah kanu investasi teh ngarugikeun. Nya kitu deui pamarentahan panagara ge teh persyarikatan. Tapi sok aya we di antara pejabat teh anu licik kitu nya ngarugikeun ka anu sejen. Contoh deui nyieun koperasi gitu. Bikin ka ieu iuran wajib, ieu iuran sukarela gitu. Ai geus kumpul geus loba. Aya nu licik bangkrut we kitu. Tah Gusti Allah teh ngelingan ka urang kade dina perkumpulan teh sok aya anu licik. Jadi tempo anggotana lamun anggotana jalma iman jeung jalma nu saroleh mah moal aya anu ngarugikeun. Jadi persyaratan kerjasama persyarikatan
supaya beres roes jeung berkah, maka anggotana kudu terdiri dari jalma-jalma anu ariman tur beramal soleh, kudu jalma anu saroleh. Insyaallah eta mah bakal sukses.